Kekeh Neng Zahra mah hoyong mamna sareng lauk jair cenah. Mohon teman-teman mani resep pisan atudanya kana lauk jair teh. Tapi nya alhamdulillah we ari dituang mah matak sok maksakeun meser sakilo wae mah kang Neng Zahra. Tah di dieu oge salerosna mah videona teh sate acan boboran ti payun. Atuh da biasa geuningannya sibuk ka ditu ka dieu dukikeun ka hilap teu ka edit. Mumpang-mumpang nya saya urang dieditan sadayana anu aya dina galeri. Atuh kapanan lumayan aya kangge tontoneun teman-teman. Nya ge di dieu laukna arali teu arageng teuing tapi ieu teh pararepeg kitu nya gara remoy. Cekapan we kangge gorengeun mah kitu. Bakal segut we geura Neng Zahra tuang sareng lauk jair mah. Ngan kitu kedah hati-hati pas ngaluarkeun isi pejitna sok hampruna bucat. Nyeta angke teh raosna sok pait kitu. Nuju anteng mersikeun lauk jair aya nu salto eta teh laukna. Padahal atos dibersihan tapi tiasa keneh aclog-aclogan. Tuh geuningan lumayan teman-teman sakilona teh aya isi 8 ieu teh. Wareg we Neng Zahranya mam sareng lauk. Ti payun ge aya anu komen kieu teh naha cenah make meser lauk kapanan aya balong eta di dinya. Aya laukan oge cenah atuh da teman-teman balong nage sanes nu abi lauk nage sanes nu abi. Anu saha atuh cenah teteh? Pami balong mah anu mertua tah laukna oge anu mertua sareng raka ipar. Pami abi nyalira mah henteu melak kitu. Tapi da mah mertua ge sok nawisan pami hoyong lauk mah cenah kantun nguseup di balong. Tapi nya kitu teh ya teman-teman ari lauk di balong mah sok arageng huluna. Nyeta dagingna teh sok ali teu ayaan bararege. Ari kitu mah meser sok gararemoy resep kitu ngagorengna oge. Di dieu oge sabari mersikeun lauk teh bari riweuh anu ngacet kitu. Keun wios saur abi teh nya sok beda ngacet nama di luhur da abi mah dihandap ieu teh mersikeun laukna. Teh hilap teman-teman urang dibumbuan heula lauk jairna. Ku bumbu racik we sareng koneng ditambihan deui we royco saali. Kantun ditutupan tupperware-na terasa dikocok-kocok kedugikeun ka bumbuna kali. Tah di dege Neng Zahra mah cenah tos asak laukna. Atuh teu acan geulis kapanan tingali ayahna nuju ngacet heula. Ari tos disebatkeun teu aya mah nurugdug deui amang eta teh duka ka mana. Tapi da moal tebih amang nage paling ka bumi raka ipar atanapi ka bumi emah. Matak di dieu oge atos teh urang dilajengkeun beberes tingalinya karpet ke mani barala ku mame. Tapi anger we sok diganggu ku si upusnya bade beberes oge. Nyaketan bari tara muang meong si upus mah. Gaduh meng oge tara gandeng kitu tah. Duka tah pami upusna tipikal ucing anu repeheun. Aya kitu ucing anu repeheun. Nyeta da muhun pami disauran teh kur calangap hungkul. Tara kadangu suarana mah langki kitu. Tapi pami abi nyauran upus sok kieu. Upus nembe we eta teh dongkap nyampeurkeun. Hoyongeun emam meureun upus teh ke heula bade sasapu heula pamang. Nuhun Neng Zahra tadi hoyong emam padahal tos emam eta teh. Pamang atuh da nya dapurna teh acan beres dicet sakali deui cenah. Kapan nyeta teman-teman tilu balikan ameh rada sae katinggalna.